eta teh saha nu bade ngahibur di lapang bola Kota Baru Karawang teh ulah dapat ieu teh tigiri Harjati teh atuh anak baing piratu ngalekeung teuing ngabanalet teman-teman datang senang sagala cek tepat tapi ngandung pendidikan kesenian kebudayaan sasana sanes lumayan bakal jadi hiburan ngaraketkan duduluran aduh
dianggo dasana pamiri dina pagelaran wayang tangtos moal birek deui geus sinden katut nayaga jadi tirano pasti sinden katut nayaga jadi tiri anu pasti dada jadi ciri anu pasti Mangasali aya Lumayan Cikampek acecep puntala lumayan panghibur mana aya Pak Guru Taslim saha nu baris nyandangan jungjung mah kang cecep gundala senipang hari aya Kang Amai Karawang mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiang engawuh sinenggihkan Purwantara dupi basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan dupi tara hartosipun carita opo ikita carita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih iya hinji kejabiti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Lesanpura walah iya hinji nagara sampun kaceluka kandang ewu kalau kakajana pria kajam paring angin-angin kakon saraman sanagara doh iya hinji nagara subur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja tenan sepi paling tawang rampung nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan sami sarana ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandangna sewang-sewang tawis aman doh iya inji ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wiji nahingi aja jilu Prabu Setyajid iya inji ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar denta pinalipiting sososari nenggana waratna walah lemek pamut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari iya inci mawe raksukan kerajaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadia kunang-kunang remagan klian Pati Setya Dharma walah boten kantun ingkang putra mahkota kekasih Raden Setyaki iya inggih sami tungkul hamari kelutat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra tangtos watak wantos sang Nalendra dudu wong samanea Mangnu satrusing madu trahing kusumah titising andana wiri trahing dewa kamanusan iya saciruhing matu sakacaping nyata warosa durung wendara tutas dening didikan rohani lan jasmani sang Nalendra dina dangat ayeuna nuju pesta ageng nyaeta ngayakeun saembara blabar kawat parantos 15 dinten jalana saembara anu disaembarakeun nyatana putra Cika kakasih Dewi Setyaboma rakana Raden Setyaki beres
anu jadi jago sayembara kajabi ti Raden Setyaki 15 dinten perjalanan sayembara jalana sayembara ieu Setyaki teu acan aya nu ngelehkeun jadi sing saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun Setyaki yakin bakal jadi jodohna putri kekasih Dewi Setyaboma. Doh, ieu ge. Ayeuna mayunan dinten ka-16 anu jadi panata calagara sayembara nyaeta ye Pati Setyadharma. Dedeheus maksad munut restu mudah-mudahan dinten ka-16 ieu patandang mengukur sababaraha deui jami anu teu acan ngiring sayembara. Dharma kaharep oge anaking kaulan Sri Paduka abdi Gusti nampi kana pembagi gares kalayan uyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem uyuk panjenengan Sri Paduka. Pujastuti hidup ditarima kedua lengan ken sakatuhu simpen pelungi ati pun dihing mastaka daun kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikresal naon purwa ngahaturanan lingi heula dina waktu sayeuna perlu we atuh babadamian heula osae mah tansah diajeng-ajeng doh dep kaharep anak king anak Mangkapayun putra Setyaki nampi kana pembagi lurus kalayan uyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem uyuk panjenengan pangarsa Rama Dewaji dep ditarima anak king pujastuti hidup kalina ti eta uyuk Rama paman nuhun kasih ditampi kumang aya uyuk sumangga dina waktos ayeuna sasat nyuhunkeun restu dinten ka-16 ayeuna sasat pade dijalankeun deui sayembara bae batin ngajerit kanu Maha Agung wallah tangtos nyurucudkeun si panon ati ceuk sakawa mah ama teh ngorbankeun jadi anak nepi ka digebruskeun jadi jago sayembara di Teungeulan Batur tapi disagedengeun ti eta aya ajen juang anu capal dina ati dina galih-galih nu wening hidup doh nyaeta tega ngorbankeun jiwa jadi jago sayembara lain dina harti nemongkeun kagagahan nemongkeun kawani nemongkeun ilmu panemu tapi dikasang tukangna kulantaran loba teuing nu ngalamar kalanceuk hidup sumuhun seueur nu ngalamar teh dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu malah ancaman datang lamun teu dipasrahkeun yakin ieu nagara bakal jadi lapangan papaseaan parbut awewe hiji di antara raja-raja bakal parasea hiji raja mawa pasukan nagara urang bakal dipakai lapangan papaseaan perebut awewe tapi ku hasilna gempungan anu disawalakeun pikeun nyalametkeun nagara sabab lamun jadi perang antara raja jeung raja di negara urang anu bakal jadi korban teh rakyat anu teu tuatu dosa daud walapat deui atuh teh numawi negerakeun rasa syukur ka Nu Maha Agung jeung reueus ku ayana hasil gempungan dina 17 poe katukang hasil gempungan saur manuk
nyata hasilna kudu diayakeun saembara blabar kawan. Wallah, leres. Malah ieu saembara teh bebas ditonton ku hamba rakyat negara. Atuh ku kituna bisa ngaronjatkeun ngeunaan perekonomian ongkoh margi kulobana nu lalajo teh nu daragang rupa-rupa anu inuman, anu tuangeun, anu pakaian, anu wah jeung sajabana. Da ieu rek teu disyukurkeun kumaha urang menang anugerah, menang kabagjaan anu luar biasa. Lares. Sawarna untung ya kula pedagang marang untung. Nu mawi. Tadi dia nyurucurkeun Ciparon Ati teh. Tangtos. Nyaeta ku kasanggupan anu jadi anak. Saliwat mah kaula teh jiga ngorbankeun anu jadi anak. Sumohon salangkung mah kula. Tapi ku kasanggupan anu jadi anak sanggup jadi jago saembara. Ieu teh dina harti ajen juangna dina dadana ieu budak teh luar biasa. Walah, ngakejur pisan kula. Ku kituna kaula janji dina ati. Lah, Eker mah geus jadi adat oge kabiasaan. sumohon. Anu bakal bisa neruskeun ieu nagara jadi gaganti kaula teh lintang ti anu jadi anak lalaki. Walah, tangtos. Katurug-turug jasana luar biasa. Hartina ieu budak geus nemongkeun jasa ka nagara. Lares. Ieu budak geus nemongkeun jasa ka bangsa. Nepi ka tega ngorbankeun diri. Tega ngocorkeun getih demi keselamatan negara. Walah, Demi keselamatan bangsa. Ku kituna di mana ke kaula geus teu sanggup jadi raja teh gabegawan. Moal kasaha deui sokna. Oge ayeuna Kipati saksian. Ieu budak teh masyarakat anu ningali kana ieu kajadian angkat jempol. walah, Yen ieu budak teh yakin jadi kekembangna nagara. Payus lamun dina waktu ayeuna ku ama digelaran jadi Padma Nagara. dupi hartosna Padma. Hartina Padma eta kembang. Negara teh nyaeta olaheun urang nyaeta sapangeussi masyarakat oge nagara anu ku hidup dibelaan jadi hidup teh kakembangna yuda kakembangna negara sekarna negara Padma Nagara Padma hartina seungit kembang hidup gelar teh Padma Negara sumohon. Beres kula. Pingah amarwata suta Pingah kamar wata suta Pingah nak kiri-kiri rakyat sendera ya ingkang hamidanget ya Panaki abong kena teng manuk teng bebunyit anak ceng-celeng anak maraku kunjungan Sumohon. tuang rama teh kitu jagona teh baheula waktu dipegat begal teh teu aya hiji anu mampu Katenan. usikna rengkak paripolahna kitu pisan ayeuna hidup komo aya jasa ka nagara Sumohon. nun yakin tuang putra teh jadi Padma Negara Lares. kekembang yudana negara mudah-mudahan bae kudi istrenanana tuang putra jadi Padma Negara kaula reus negerakeun rasa syukur ka kersana dan Gusti nu kagungan mudah-mudahan ulah kaoyakeun ku rupi-rupi godaan cocoba cing langgeng istiqomah jejeg ansek teu umut kalinduan tegedag kanginan cicing dina hiji pamadega nyaeta satria kekembang yuda satria kekembang negara Walah, beres. ngan kade cu
biasana jelema geus kataplokan ku pangabisa geus pinuh ku pamuji bakal unggah adat kade sing ati-ati eta ulah pindah pilempangan sing jejekan cek ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan sabab yakin urang teh manusia teu cicing dina hiji martabat henteu langgeng aya apesna kade sing ati-ati pikeun ngahinarkeun kapesan eta cara jeung katangtuanana poloskeun deui jiwa buligiran deui awak hartina buligir teh teu boga naon-naon sagala rupa oge kagungan anjeunna elmuna kodratna irodatna saktina sakti diri tong kumaki gagah awak entong unggah adat urang salaku makhluk anu kakenaan ku apes jeung deui dina hiji waktu mah tetep urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneuna eta nampi nuhun Rama Dewaji putra Setyaki nyaeta demi negara demi bangsa beh dituna dai jodoh mah yakin pun lanceuk teh pan parantos hahadeana teh sareng Kakang Narayana putrana uap Prabu Basudewati Mandura dan ieu mah jelaran nyalametkeun nagara putra Setyaki ansur di medan tempur paripaosna perlaya di medan Danalaga sawios yakin putra yen di mana putra gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga bakal aya Setyaki bisa panerieun putra bakal aya Padma Negara bisa panerieun putra bakal natrat dicatat ku sejarah mudah-mudahan putra ridho putra ikhlas sanajan dugi kangocorkeun getih pikeun melaan nagara jeung bangsa doh eta Andra hingkang puspita arum kaselir ing samirono mri Kargadung kongas dandane mawe laras tresnaning dia dinten ka-16 ayeuna katinggal ti enjing keneh ngaleut ngeungkeuing ngabaleut ngewat-ngewat yatang pinang sepuh anom jalan istri burusutna ti pakampungan datang ti padesaan cing parut senghis ti pakemitan malah aya anu ngadon monok sagala nyaeta bade nongton jalana sayembara rupina bilih siang teuing dinten ayeuna kaula salaku panatat salagara sayembara sabara urang deui patandang mungukur sabara hiji deui wah sakedik deui kula jalankeun ngan kade kase cing inget initna kumaha kula init hidup teh ulah tina durukan daun lamun hidup init tina durukan dina harti bakal jadi ruhak jadi lebu walah eta hartina panginitan ulah tina durukan teh hartina hidup ulah dibarengan ku ujug ria initna ka medan jurit ulah mawa dengki lumampah ka medan Danalaga ulah mawa dendam jeung ngewa lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug di mana anjeun mawa ujug di mawa dengki dina harti eta geus gugur memeh tempur perlaya memeh perang timalan diestokeun Rama Dewaji kade hate bersihkeun dina salah sawios katerangan
anu pisunaeunana pangbagjana manusia nyaeta anu geus ngabersihkeun hatena. Laras Ramadewaji bra lumampah jeung lumaku kaula meureun sakedeung deui dek lumampah kalun-alun sadiakeun tempat parantos disayogikeun dina papangungan anu palikiwa papangungan tuang putri Dewi Setiaboma margi kedah dipamerkeun di payungan ku payung agung Gilap Kuning payung agung kerajaan. Bra lumampah jeung lumaku da jaga kesehatan kasep sok geura tatan wawartos heula ka tuang ibu pentar restuna sabab di dinya lawang sawarga lawang kanikmatan keur anjeun Gusti moal hampura tanpa ridho hampura inung jeung bapa doa inung jeung bapa yakin anu bakal mukakeun kana lawang kabagjaan hidup dawuh rampung dawuh tutas pangadiga amit. Mudah-mudahan angsa damel sapaneja Gusti Prabu. Kade umumkeun ka warga masyarakat anu nongton sabab ieu teh lain initna tina adiguna luhur kuta gede dunya nemongkeun kagagahan sanes ulah eureun-eureun bewarakeun yen ieu sae mara teh malulu nyalametkeun nagara tina ancaman marbahaya sabab negara bakal dipake lapangan papasean dawuh. Jikju para pini sepuh sadaya nyuhunkeun restu doh sae kainung ka kulawarga kalanceuk penta restuna umat bersihkeun hate buligiran jiwa yen hirup teu ngabogaan naon-naon sagala rupana ge kalayan kodrat irodatna Gusti nu kagungan dawuh Ramadewaji atus tekan tu nyuhunkeun restu ka Ramadewaji mudah-mudahan bae salamet negara sareng bangsa urang negara lesan urang ieu nerayang munur mimitin nerayang rana kondor saking pangkonan nira
Bararunten bibi bade beberes eta kana ieu bantun sadayana ku bibi diberesan pun sakedik aya nu kotor pun Ai geus beberes mah bisa curhat teh mah. Aing geus beberes mah bibi teh bisa curhat heueuh. Bisa ngobrol jeung babaturan mah. Bisa Bagja pisan hirup. bibi bener. Boga gawe di dieu tukang beberesih di karaton boga dunungan meuni sopan santun. Alah. Henteu gumenak. Teu gumaing. Biasa geuning turunan ningrat masuk ke de hulu. Eta kitu Ieu mah nepi ka teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor teh nyaan. Kajen ka Kanu pembantu. leutik nyaah. Kajen ka pembantu sopan we kulan. Eta we bibi Kumaha teh bi? tah sakedeung deui Naon bi? tereh bulan puasa. Kudu tamat. Ke dina waktu lebaran teh meureunana bibi teh nu ti heula oge saja bati gaji teh tah. THR mah. THR. Encan bangsa kue mah Rupa-rupa we can gaji teh marukana 2 lipat. 2 lipatnya barukan Itu komo Raden Setiaki ayeuna jadi jago, ayeuna naik daun. naik daunnya. Sadayana masyarakat angkat jempol ta ieu cenah calon raja teh. Oh kitu teh bener bibi. Anu geus mere jasa ka nagara nyalametkeun bangsa, nyalametkeun nagara tina ancaman para raja nu rek ngadon parasea, parebut awewe. Bener. Muni bunga sadayana masyarakat sadayana anu di karaton para pini sepuh Oh kan tenang. pada ngaluarkeun si soca Ciramai sadayana ge mu. ramana parantos ngistrenan Raden Setiaki kakasihna jadi Padma Nagara. Janten Padma Nagara. Padma teh kembangna nagara. Laras eta Da puguh geus bisa nyalametkeun 15 poe jago jago raja-raja eueuh nu ngelehkeun. bubar katawuran sadayana. Paling lila 10 menit Anu mawi. jago-jago teh. Laras. Tah kitu ayi Tawakal budak teh teh mu. nu matak bibi mangiring reueus ngiring bagja. Ngiring restu urang mah mu. Heeh. Ai ngaran-ngaran calon raja geus jadi figur rumahnya ayi. Oh sumuhun kulan. Moal hese kompanye. Ai kos nuna jasa. Ngaran-ngaran geus dina hate rakyat mah. Atuh kudu masang baliho. Da puguh jasana geus gede. Laras. Heeh, kontribusi ka masyarakat ka negara teh luar biasa. Sumuhun. Boh tina pendidikanana. Pendidikan. Ayeuna mah make jeung aduh barudak-barudak nepi ka SMP ayeuna mah waragad teh. Aduh laras. Henteu ditanggung ku inung bapana. Lah Inung bapana menanggung eta we sapatu, buku, seragam. gratis ayeuna mah. Waragad mah ditanggung ku pemerintah. Sumuhun eta pemerintahan di urang. Can puskesmas ayeuna teh. Wow. Make jeung aya rawat inap. Aya Nya rawat inap. kitu keberhasilanana pemerintah dina waktu ayeuna. Dacan sana. Model Pak Aher kitu. Made Pak Aher saha Pak Aher teh atuh. Pak Aher teh Pak Ahmad Heriawan teh nyaho sia ka Kang Aher. Oh, Eta teh gubernur nu ayeuna eta teh. oh gubernur Jawa Barat. Doakeun ku sararea acing panjang yuswana, panjang jabatanana heuh. Amin. Bibi mah teu boleh ngadoa we. Can didorong ku Bapak Bupati. Can didorong ku Bapak Bupati Kararasep, gubernurna, bupatina buat di Karawang. Pak Haji Ade. Araranom keneh murukan teh mu. Araranom kene mudah-mudahan we. Lares buan bibi Cing leres-leres nya ngabina masyarakatnya dina ngabina jeung ngawangun ieu mesejahterakan rakyat eta mah bener. nagara jeung provinsi Jawa Baratnya aji Lares anu dina waktu ayeuna Wanda Anyar Jawa Barat Wanda Anyar Kang dipimpin ku Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Aher Pak Ahmad Heriawan Pak Ahmad Heriawan. bager teh ka bibi teh Aduh, boa-boa. da bibi na bogoh Da moal keresaeun atuh bibi. kasep
nya kasep teh ceradik eta mah aing geus ningal Bupati Karawang dari Bogoh teh dibagi dua pade suara heeh ari aja masak-masak teuing aing mah lamun nempo lalaki kasep teh meuni kana hate teh meuni ser uruy bener heeh ngiring bingah ka Karawang yen Karawang kenging bokor kancana nya dalang apep ngorak kene bahan teh bahan nya ai bibi mah geus kolot geus haroream ngawayang teh dina duit leutik heuh bari nage bibi manu 100 sekaluhur atuh heeh badak nah kitu hopek cing mararajo tingkatkeun kreativitas tah eta badak carang nya yakin geuningan ieu kanyaah kadeudeuh Bapak Gubernur sumuhun dugi ka dina Sabak Lemur dina Sabalemu dugi ka ngintunkeun budaya lokal kearifan lokal khususna wayang golek ka unggal kabupaten dibagi-bagi kabupaten ieu teh supaya bangsa urang teh ulah leupas tina budayana sorangan nya akan berares sabab tadi oge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana nya ieu sumuhun mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana kumaha budaya ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban leungit budayana leungit jati dirina akhirna jati kasilih ku junti ai kurung-kurung titi nya tah kitu ai nu mawi syukur ieu urang sararea seniman seniwati ku ayana Bapak Ahmad Heriawan Bapak Gubernur Sabalemur diwalatrakeun nyaeta ngenalkeun budaya-budaya urang budaya-budaya bari jeung sosialisasi pangwangunan sumuhun nya kitu pangwangunan teh pan loba anu teu nepi ka handapna mah lain teu nepi meureun di korowotan loba nu meunat bibi burukan semen tina 3 jadi hiji disulap atuh pangwangunan teh karek sataun rubuh deui nya nya ieu jalan karek 2 bulan ruksak deui da eta semena atuh da beureuk semen anu mah disedotan wae beureuk aspal nya tak kitu jelema teh beureuk minyak beki oli teuing teuing kumaha dina waktu ayeuna kajahatan birokrasi kajahatan administrasi geus ampir-ampir ayeuna krisis kepercayaan bener geus kurang percaya geus laleeh kepercayaan kanu di luhur ka para pejabat kanu di luhur teh da eta dimimitianana atuh da ku oknum-oknum pejabat dicontohan atuh ari ti luhur dianjurkeun geuningan penyakit masyarakat harus diberantas ai penyakit pejabat diantep padahal nu gede ya ieu nu gede mah di luhur masyarakat da loba anu di luhur oge urang doakeun cing buru areling sing buru ari hisap buru ararinsap ieu teh bibi teh di mana teh bibi teh eta di lapang bola di lapang bola Kota Baru di Wansi di desa Wansi Mekar Kecamatan Kota Baru Karawang di nararaga Gubernur Sabalemur sumuhun kahijina kaduana mapag sasi siam sakedap deui urang kudu ngabakna kudu boga rasa bagja ku ayana bakal sumping sasi siap sasi Ramadan sasi anu pinuh ku barokah atuh rengse urang sasi kamari nyata Rajab aya peristiwa besar diisrokeun dimirajkeun junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mudah-mudahan realisasina urang sadayana tiasa pindah tina laku lampah salah kanu bener tina bodoh kana pinter tina bodoh kana ngarti tina kedul jadi daekan sok halal hijrah kayaknya nya tina sulit hati tina kotor hate genti ayeuna mah pindah jadi bersih hate gara pararinah ka itu pararinah kan balener gitu tak itu bibi manya sakitu ayi mudah-mudahan sadayana cing paranyang Yuswa bibi ulan namanya teh Bapak Bupati ge hoyongan alternatif sareng ngobrol oh Bapak Bupati aya ka dieu
Atau sumping bagja pisan si kasep teh. Nuju di kantor heula mo. Oh acan nuju di kantor. Ya kene antep atuh. Ayo atuh aji. Sok atuh bibi ah. Ingkang samiah lumampa wonten ing satengahing alun-alun lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan nyebat asmaning Allah nu kagungan sifat murah sifat asih panutan urang ka Gusti umur bangalam aa kemar ka Gusti nu umur bangalam wiagama
nira mundur mimitin rayang rana mimitin rayang rana ugan rayang mundur mi rayang rana mandeg ing Paseban Jawi mandeg ing Paseban Jawi wis kena bikin pinasti kersah yang widi patih nagara Duh, anu jadi panata salagara sayembara terus. ayeuna bade ngawitan deui muka acara margi aya sababaraha hiji patandang anu teu acan kagiliran oko bigalan pati unirahangan bikaki para petugas keamanan. Kula mangga dina dinten ka-16 ieu Lah, kumaha kula? urang ngawitan deui jalana sayembara. Hidup, hidup. 15 dinten jalana sayembara Sumohon. dikersakeun kaunggulan tetep dicepeng ku jago sayembara Raden Setiaki. Hidup. Nggih. Hidup. Hidup jago. Alayan putri tangtosna oge bade dipamerkeun deui dina papanggungan Wah. Dewi Setiaboma. Beres, ya, beres. beres Di payungan ku payung agung gilam kuning payung agung kerajaan. Beres. Lain emongkeun kagelisan tapi tetep eta mah kedah dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para pamilon. Oh, katenan. Siap. Atuh ka para keamanan sadayana supados ditertibkeun anu nongton. Duh, laras kulan. Ulah cara kajadian dinten mangkukna tina paseret-seret nepi ka timbul papaseaan. Papa riributan kulan harita. Nimulkeun pasea antara nu nongton jeung nu nongton. Laras, laras. Akibat tina paseret-seret. Wah sakitu mangga ronjatkeun ajen inajen. Iya ge. Dina pasadak-sadak kieu cing gede hampura. wah laras Asa kampura we urang. Temongkeun adat urang adat katimuran sopan santun ramah tamah. Jeung hampuraan urang mah. Geuning ieu teh anu nongton teh sanes mengukur ti jero nagara ti luar nagara ge aya. aya anak Oh, katenan. Ku kituna di mana-mana eta anu ti luar nagara mulih ka masing-masing tempat teh bakal mawa idangan. Ari idanganana kesan Kesan yen bangsa urang teh yakin bangsa anu sopan santun jeung ramah tamah. Oh, katenan. Bewarakeun oge ka para penonton ka ibu-ibu utamina Ka ibu-ibu dina seueurna anu nongton kieu teh ulah pamer perhiasan. pilih di dalam laras kulan Margi eta teh sami sareng ngondang kajahatan. ngondang kesempatan. Komo mulihna paminyalira makade Laras. usahakeun nyana kerencang. Didampingi ku suamina kahayang mah. Istri teu kenge ngahiji sareng pameget nongtonna. Nacia. Bilih aya nu kokodok. Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna sayembara. Inggih. Ge. Ulah. Ge. Tah kitu rupina. Sae cia. Di Paseban Jawi langsung kaula ka alun-alun. Kantos. Muka acara ieu sayembara dinten ka-16. Mangga dihaturkeun ka para pamilon dina tempat anu parantos disayogikeun kalayan disayogikeun tuangan leueteun. Sumohon. Mangga cia. Sing geura
Oke ka para wartawan panuhun di mana bade ngeberitakeun ieu kajadian ieu saemara bade ngaliput panuhun tiasa konfirmasi heula sareng kaula ulah aya kajadian dinten tilu teh harita aya bahasa anu silung aya berita anu silung berita sumbang dina surat kabar pajarkeun teh cenah raja nagara lesan pura teh ngahamur-hamur waragad nagara taku kituna hapunten sakedik oge ieu jalana saemara teh henteu ngaganggu kana anggaran belanja negara teu nyongsai saperak oge cenah ti mana waragadna ieu saemara nyaeta ti para raja anu ngiring saemara di para patanang nyaeta nyimpen kagegelan malihan keterbukaan we ieu mah ieu waragad teh tangtosna ge bakal seueur sesana tangtosna oge bakal diange ngawangun infrastruktur sapali anu aya di negara oge ngawangun kesehatan pendidikan sareng sajabina oge utamina kangge waragad para seniman budayawan kearifan lokal anu bade dijungjungkeun dina waktu ayeuna margi eta salah sawios anu ngangkat harkat darajat negara urang margi kasohorna negara urang teh lain tina militer lain tina teknologi tapi tina budaya kukituna tangtosna bakal diprioritaskeun ku pemerintah negara oge nguningakeun ieu saemara teh lain nemongkeun kagagahan tapi kasang tukangna melaan negara margi negara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja nu perebut awewe ku cara saemara kieu dikersakeun tiasa mulus banglus gembleng tut salamet oge bisana ngawujud kieu teh yakin ieu teh hasil pangrojong ti sadayana nuhun anu parantos ngalibatkeun diri ngarojong kana rancarna saemara muga eta kasayan teh sing jadi ibadah amin tak kitu ayeuna ka para pemilon diantawisna Prabu Bimakendra Prabu Daksa Tegal dua patandang deui anu teu acan ngiring saemara muga-muga bae margi dina saemara ieu teh aya pelaturan-pelaturan anu kudu dijalankeun ku dua belah pihak diantawis jago sareng para patandang diantawisna hiji teu dilereskeun nyanak pakarang kangkang pelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging di sana ka pakalangan tapi kedah nganget tangan kosong kedah ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan iya beres kadua dina prungna kopegalan pati teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot tapi kedah bebas ku cara hukum saemara iya ulah ge tak kitu rupina mangga undian anu kahiji dinten ka-16 wah sacia dikengengkeun ku saderek Prabu Bimakendra diaturan hidup Bimakendra hidup hidup Bimakendra hidup